Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu di calana. Jadi pami ngajawab kedah sadaya. Komo pami di jilbab bari nuang opak. Pami ngajawab kedah kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nu ngawaler salam mugia paranjang yuswa arageung milik. Digampangkeun ibadahna, digampangkeun usahana, dicaangkeun di alam kuburna, cing babari maot. Amin. Mending hese paeh, mending babari maot. Kalayan mudah-mudahan urang dieu kakurung simkuring cing jadi jalma anu kasurupan. Sanes kasurupan ku dedemit, ku eyang-eyang, ku jurig jarian. Tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Margi upami jalmi parantos kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Dina tekad, dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup. Ai hartosna surup teh henteu pales, teu silung, teu sumbang, teu pikangewaeun batur jeung teu pikageuleuheun batur. Eta hartosna surup. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahaba ayub satolahu pirizkihi wa yunsyaallahu fi asarihi fal yasir rahimah. Al hadis. Para wargi kakasih Allah kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah wa syukrulillah. Kalayan kodrat ilodatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalayan ridho anjeuna, kalayan izin anjeuna. Simkuring bapak nasi cepot, tigiri harja tilu, nyaeta tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina wengi ieu. Tisakawit kasumpingan duta, utusan, Kapolsek Bayongbong, sumping kagiri harja bari uluk salam. Cekeng aya naon ki adi. Numawi itu cenah Bapak Kapolres di Garut. Dina dinten enjingna teh kapan Pak Asep oge uninga nyaeta dina raraga Milangkala Hari Bayangkara anu ka-65. Jo gede tah hate simkuring wah manyer cing teh pasti.
ngan Pak Asep kaituna cenah ulahnya anak gamelan ulahnya anak wayang yo gebeg gue wah naon atuh cenah Pak Asep wungkul cenah wah si teh ipi si amplop teh aduh gitu ceking da teu aya waktos ieu teh mung ayeuna wengi ieu pisan aya waktos tepan wengi ti Subang enjing ka Sukabumi teras dugi ka engke bade saum apruk-aprukan simkuring teh teu hees melaan pamajikan jeung anak alhamdulillah ladang si cepot teh imah gedong pamajikan gelis ngan sok mikir simkuring be cing teh hayang teh panjang umur teh 1000 tahun we pasti meureun simkuring teh bakal paeh eta jigana imah teh dipake hees teh kumaru engke mah simkuring mah diusir meureun ti imah teh silahkan bapak untuk pergi selamanya teu ngeunahnya Bu mending podaran wae teh ayeuna pemajikan gitu aduh abeh teu nyari hate mah mun bojo simkuring maot pasti kuring kawin deui hiji-hiji tah langkung ti payun simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti kabingahan ka pangresa Bapak Kapolres Garut malihan ieu teh disebut anak ge wajar simkuring teh da sareng eyangna teh sobat kontes doma ti Sumedang nya pakasep-kasep gitu jadi simkuring teh lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalegir di ieu dunya jigana masih keneh gede ka bunga simkuring nyaeta kutiasana silaturahim dina danget ayeuna dina raraga milangkala Bayangkara anu ka-65 mudah-mudahan bae atanapi dirgahayu Bayangkara dikawit Bapak Kapolres miwah sadayana kulawarga besar Kapolres Garut khususna umumna Kepolisian Indonesia salamina ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala jaya teu mengenal lelah kalayan mudah-mudahan ku ayana mieling Bayangkara ieu teh cingaronjat dina ngalayanan ka masyarakat dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara geningan bayangkeun ku urang Bu upami yang mau upami teu aya polisi hiji-hiji acan bayangkeun sakumaha teuing pimaceteun anak mobil dina danget ayeuna komo di puseur dayeuh Bandung mah Bu tiada hari tanpa macet numawi di dieu tangtosna oge kedah kerja sama urang salaku masyarakat gawe bareng paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia dina widang keamanan nah nulakan panto nulakan jandela rek ditawe polisi numawi di dieu urang teh kedah gawe bareng Ibu anu kalersan dina danget ieu pisan simkuring tepang sareng Bapak Kejari Bapak Ketua DPRD atuh tekantun Bapak Dandim kasadayana we ngahaturkeun nuhun simkuring tiasa tepang kalayan intina pisan mah nyaeta mieling diisrokeun sareng dimirajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi numawi mangga dina danget ieu urang sasarengan sok sanajan simkuring lain ahli dina kikieuan teh da palawargi ge uninga panginten da ahli na simkuring mah naon Bu tuh ngadalang sedengkeun diancam ku salah sawios katerangan Ibu lamun nitah kudu ka ahlina
lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana sawios ruksak urang dieu ayeuna sawios alim tos sarae kitu deuh secara rombong teuing urang teh ruksak Pak da di dunya ieu lain di akhirat ripuh ku hayang dahar oge ku lapar ripuh di dunya mah Pak numawi dina katerangan walal akhiratu herulaka minal jadi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana ahe da bararoho ngaku urang Garut urang Bandung da kabeh oge urang ahe tuh numawi di dieu meungpeung gitu meungpeung di dunya supaya ulah ruksak teuing gitu sok sing hareupeun beungeut urang ka beungeut anu lian tur taprak geura nyaritakeun kahadean sabab naon sabab setiap loba dulur loba rezeki cara jeung katangtuanana puji sinareng syukur kagungan Allah ange margi dinya oge alhamdulillah jadi hartosna alhamdulillah teh naon Bu ari sadayana puji kagungan percanten atuh tong dibikeun deui ka Allah ieu mah mangga nyangakeun puji ka Allah kitu ceuk Allah teh apa nu aing ai sia gableg ti mana mun dipatongong-tongong teuing jeung lahaula puji sinareng syukur kagungan Allah ange geura sok ku ngangena puji sinareng syukur kagungan Allah bakal nyumpingkeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tuh lempeng teh jeung ayat margi cenah cek ahlina gitu sim kuring sok ka kuping da sok da kuring turut muning ai alhamdulillah dinya teh alif lam na teh alif lam al istighroh jinsun kuliyun tah tahu aprodun kasirun jinis hiji ngurung ka sakabeh jadi sakabeh teh sadayana puji kagungan setiap sadayana eueuh nu disesakeun nu beunghar nu miskin cacah menak pangkat kuring nu kasep nu goreng patut utek tongo walang taga roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna eta lain hinaeun tapi pujieun wung sabab eta kagungan tuh gitu kaituna kaurus ta sadaya alam kitu mah panu ngurus sadaya alam coba lamun saling caci, saling hina, saling carekan, tak eta nu ngaruksak sadaya alam teh. Nu mawi saling puji. Carana beda-beda. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis, puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri, nu paneuri ka nu ti heula, nu paneuri ka nu paneuri. Urang porosotkeun ka dieu singkatkeun puji nu ti heula ka nu ti heula contona indung bapa indung keur lanjang bapa keur bujang jadi na nikah teh papuji-puji pangewa-ngewa papuji-puji da pangewa-ngewa mah moal jadi maneh margi naon margi tadi sim kuring yang ngemkeun utak tongo walang taga roh peti gogodongan ieu tunggal makhlukna teu aya nu mubadir jajadian Allah mah kareungit-reungit wah cenah pase pan reungit teh sok nyocok sok cikungunya sok demam berdarah di lain sisi tapi di lain sisi deui sabaratus ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk ceuk Allah teh eueuh sareungit karunya ka jelema les ada kawasa Allah mah reungit eueuh di dunya bangkrut tanpa beri obat nyamuk teh puji tangka sampe lelepkeun urang muji ka sampe tangke sampe muji ka urang sataun rambut hakan jadi tanaga
rata-rata di urang mah atuh kadoktrinasi kadoktrin. Jadi urang mah dina Islam teh seseueurna doktrinasi pragmatis, tidak berdasarkan empiris. Jadi beja dibejakeun deui dipigawe henteu. Euy kudu macul euy hayang pare mah tah anu ngadenge beja kitu teh ngabejakeun deui ka batur hayang pare mah kudu macul. Ya mau angus-angus itu pragma tuh. Tuh. Inung bapak jeung garwana papuji-puji biji nu paneuri anak tak inung bapak ka anak muji. Nepi ka diayakeun marhabaan ngeun aya keneh urang deui sok marhabaan. Naon maksudna? Kumaha cara ngabagiakeun orok? Kukurilingan gitu di imah bari nektek buuk ngan anu ngaharamkeun atuh da eta mun nu diharamkeun teh sametinya sabalikna ieu nu ngaharamkeun ieu goblok. Kudu dibagiakeun marhaban teh bagiakeun Pak aing ngabagiakeun orok nu benerna kumaha manian terus paraban ku rezeki anu halal gitu sakolakeun pasantrenkeun ta eta marhaban ka itu terus ari mah sampeun kukurilingan marhaban ya nyanyi teh mah mode sholawat ke Kangjeng Rasul geuning salatullah salamullah dina seremonial mah meunang kitu naon tuluikeun abeh meunang amplop da dina asli nama kumaha sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan kaituna malapah gedang teu melengkung bekas nyalahan ta eta ahlina sholawat mah. Kayak gitu, sholatullah nyanyi sama tuluikeun. Da ku nyanyi aya nu kasentuh jelema. Mode tukang Cianjuran. Tukang Cianjuran dionang kuno hajat pan di panggung daek sota Cianjuran nyanyi. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana di panggung. Da di imahna mah tara kitu. Sugan pamajikanana teh datang salaki datang teh geuning itu salakiku uring geus datang akaang palai ngaleueut naon. Ceuk salakina teh buru nyai atuh geurana ngerecai akang hayang cai kopi. Tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa gelo teteh. Gitu. Tong dikeprokan da lain Japati. Atawa dalang di imahna ka pamajikanana. Ya, gerang ngejo kurang ajar. Wahnya pasep gelo. Atau polisi ke pemajikanana di imah. Prit. Ngejo. Teu ngejo ditilang sak wae. Aduh. Atau tukang korinya. Tukang kori di mana-mana tarak itu. Nyai. Tuh. Canak eta hihid. Deh kol-kolah ta. Buat hihid oge mah kede. Tuluikeun. Daya nu kasentuh ku lagam, ku nyanyi, ku lagu. Mode kamari Ahmadiyah ditu areling gitu. Ngahiji deui tuluy sholawatan aya nu mehwel. Tapi yang ngaririung ngungkul mah jauh meweh teu pugu-pugu naonan, tapi ku sholawat teu kasentuh pan. Lumawi ulah diharamkeun seni teh.
aya dan ngaharamkeun kana seni ulah lajo wayang haram tapi ulah disalahkeun teh nu ngaharamkeun wayang teh da leres wayang mah haram cobiana leg-leg tadi dia bangsa orang teh tinu kitu-kitu wae jadi pasea dume urang resep kana wayang teu bisa Pak Kiai sabab kuring laja wayang teh ngeunah kadengena papatah Semar teh ceuk kitu teh haram pasea tah sok lamun nyaritakeun bab haram tuturkeun haramna moal pasea haram sia wayang leres Pak Kiai cobian leg-leg gitu aduh biasa abdi nyukeun cai nah anu dina gelas ya nah kieu sangsarana jadi kiai teh udah jadi dalang mau dihanapeun gebog teranginang wajib cau ieu mah cai atah medek asak oge kiruh amis aduh gitu amplop ipis aidek ngahargakeun diancam ku katerangan kiai maka deh jadi saha-saha nu ngajual meulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana naudzubillah summa naudzubillah nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman na teu neuleuh eta katerangan jadi saha-saha nu ngajual meulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira langgeng di neraka sali tah anu mata kula nyapirakeun ka aing da tuh aduh ampun alah teraskeun Pak itu kasesepuh ulama tingkat kabupaten yaduh paralu narutus gunung palias narajang alas inggis nembrag pasir nulung kawing kiai santri ajengan ustadah tangtosna oge simkuring bakat tijuralit dina ilmu tajwid rehe dina ilmu mantek teluyu dina ilmu nahu tangtosna oge teloyog dina ilmu sorobna dalin ahli teh ya tangtosna oge bakati soledat letah da jelema simkuring oge aing ngaran-ngaran jelema mah tungku tempat kaluluputan tanggah tempat kalelepatan samanit ganti sajam robah janji sore rajeun tara kapake isuk jelema tah nu mawi upami simkuring ti soledat letah bade ngahapunten bade nuhun bilih aya nu kukulutus engke mulihna cenah meureun der pakapores Padalang dititah dakwah tah nyangakeun dosana kanu kukulutus kete aya tos dihapunten mah gitu ngan daek so teh era ku kecap dalang ai dalang teh ceuk ahli sorop dalang teh tina kecap dalilun dalala jadi lamna aya dua ngan diteuayakeun hiji digentos ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan pahuwa dalun isimna isim fa'il hartina nuduhkeun tapi bina asom nuduhkeun teh kanu budeg lain budeg panyakit tapi nu ngabubudeg mah nu ngabubudeg maneh seueur ayeuna mah margi naon mangga saksian dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung taun sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh geuning nu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar Allah Subhanahu wa taala saperti nu karanapan ayeuna tadi simkuring nyangemkeun nitah kudu ka ahlina nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana ai ieu nagara rusak teu Pak bencana alam ajab musibah jelegur belah kidul can rengsek diomean belah kidul geus beledak di belah wetan
can rengse di belah wetan geucing carorowok belah kulon, can rengse di belah kulon gujurut belah kidul, gempa aya nu ngamangpaatkeun di gempa teh teu dibikeun ka masyarakat teh si koplok teh tah can raskin dibikeun teh kanu wawuh we wungkul kabarayana we leres. Iya bangsat di mana-mana, iya bangsat. Can iya kejadian tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, dek dikumahakeun ieu negara aing. Dajeun jadi wakil rakyat oknumna geuning der dina sidang paripurna mah kejing nyaos film porno. Nu hararees ongkoh. Leres? Boa lain ahli nah tetenya daruk sakeuring negara. Apa cek keterangan tadi lamunita kudu ka ahli, lamunita lain ka lain ahli tunggu karuksakana. Da eta anjeun maka diparilih atuh. Daek dibere duit 50 geuning. 50.000. Sapoe ge beak aya sangjara 5 tahun. Ieu deui nu di luhur daek deui datang ka rakyat apruk-aprukan ka kampung-kampung arangah erengeh ngajak seuri bari jeung bageur. Ai geus gek teh dina kursi ngadon culang cileung ngenengan palingeun. Si koplok teh tah. Moal aya nu kasinggung gitu. Paduli teuing tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Nah cenah pasep wanian teh wani da aing mah rakyat. Da rakyat mah eueuh pangsiuna sok. Sabab naon? Sabab rakyat nu ngabogaan kedaulatan sapinuhna. Geuning aya hayang mah menta ka urang leres. Tuh. Menta ka urang geuning ta urang aya nu kudu menta ka manehna buktikeun janji. Leres? Da ayeuna teh loba jalir janji atuh. Loba dina carita we wungkul. Padahal cek urang kaler mah no action talk only. Mun cek urang mah ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata. Nu mawi sim kuring reueus bagja ieu Bapak Kapolres ngayakeun tabligh akbar di dieu. Sanajan sim kuring lain ahli, nu mawi kiai-kiai sak Garut ditangtang ku aing kabeh. Naon ditangtangna? Pangmatahankeun aing. Lamun salah bejaan. Meungpeung sim kuring kapake. Moal sim kuring ngamoal mah jeung amek di bejaan. Atoh loba dulur. Pak Asep salah tadi nyaritakeun eta teh. Tah kitu kah yang teh. Atoh. Da sim kuring teh pelor ka itu. Naon? Nepikeun program pemerintah ka masyarakat, nepikeun aspirasi masyarakat ka pemerintah. Fasilitator. Malihan tika kuring kantos waktu Pak Anton sim kuring jadi polisi kehormatan honorarir polis jadi sim kuring oge aya hak newak ngan teu aya honoran gitu Pak nu mawi ulah secara romong kapangkatan ya pajak jabatan naon sabab pangarti nu jadi ciri kegagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sabab hukum Allah moal bisa disogok masih cara di dunya hukum Allah moal bisa dijual meulikeun sanajan presiden salah ka neraka tetep nu mawi tong dipikas omong kapangkatan jabatan teh naon ditinggalkeun sok Pak SBY engke di mana maot canak layona ka unggal pasar aya nu meser
hargaan mana jeung bangketeri tuh geus eueuh naon-naonana eueuh di hadapan anjeunna mah eueuh moal anu disogok masih cari di dunya mafia hukum mafia pajak mafia birokrasi can mafia ideologi ayeuna aya anu hayang misahkeun ti Nagara Kesatuan Republik Indonesia NII can teroris mafia ideologi Islam nepi ka diruksak sabaraha persen Islam di Indonesia Pak 80 gitu nya di Indonesia Islam teh 80 sing urang survei tina 80% sabaraha persen nu bisa maca Quran nurun naik kira-kira sabaraha persen 50 tina 50% sabaraha persen anu bisa minahkeun tina bahasa Quran kana bahasa urang 20% tina 20% sabaraha persen anu bisa ngamakeun eusi Quran 10 tong pedi teuing atuh 10 kitu tina 10% sabaraha persen anu ikhlas dina ngamalkeunana 5% tina 5% sabaraha persen anu karena Allah dina ikhlasna geuning euy para seale nu aya maning kumaha itu euy liur aduh hebatnya nu aya para seale geuning can aya Ahmadiyah ya Ahmadiyah teh kamari teh anu Rijal Gilal aman-aman gitu nih tah ulah waka diturutan teman can ngarti kuring oge can NII wah rupa-rupa keun anu geus sah mah tak urang sadayana poloskeun jiwa al imanu uryanun walibasuhu taqwa ari iman teh buligir sok buligiran ulama kepakean bersihan abeh naon abeh bagja qad aflaha manjakaha ha didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena ku suci-sucina hate nepi ka ditobroskeun ka Sidratul Muntaha tu junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ku kabersihanana teh nepi ka ayeuna teh natrat sok ayeuna harga 7 miliar sugan mobil ini ke Jakarta teu pira keusian keusik kabilatorna saeutik mogok sok tadi dia pentingna suci teh subhanallah teh nu ngangkatkeun Kangjeng Nabi Muhammad teh maha suci aya nu rek ditepanganana Allah gitu maha suci teh put aya mahana masa kedeung da ngan saputing sim kuring nya keeskeun korek api biji naon Bu seuneu tak aya maha seuneu naon panon poe mah teu wetan ka kulon sapoe sarua jeung saputing 12 jam maha nama audensi ka Allah teu pira kitu teh hasil audensi teh menang oleh-oleh naon Bu salat ayeuna sim kuring nyanak oleh-oleh ngabantun oleh-oleh ya Bapak Kapolres lumayan ieu kado hoyong katuang ku Bapak Kapolres ieu oleh-oleh tigeri harja saur Pak Kapolres teh keur naon kitu patut ti ge loba ngeunah moal hate sim kuring tak ieu oleh-oleh junjunan urang nepi ka ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara balangsak dicaci dimaki dihina ku batur mimitina menang oleh-oleh kurang teu dipigawe rek ngeunaheun moal tuh malah tugasna oge adegkeun salat leres adegkeun salat
tuh syariat namu batur mah di perusahaan gini ngadeg-ngadegen tower uninga tower 180 derajat tower geus ngadeg tower gampang hubungan putra di Jakarta indungna di Garut pan halo cukup sakitu cek di Jakarta teh halo mah damang kumaha si bapak nyeta si bapak teh nongtot pool nyai teu lila pan mangga HP na mah bade Nokia bade naon cenah apa Chef abdi teh nyambung wae HP teh buat teu dicas nah teu nyambung wae boha ibu eueuh pulsaan teu nyambung pisan mah komo boha mun HP na digadekeun nah cenah Pak Chef abdi salat di keureuyeun tapi teu nyambung wae cenah abdi teh ngan sangsara we jeung sangsara aya nu kitu buat tara jakat pun maneh teh buat teu dicas meureun maneh teh ka kiai nu mawi eta kiai ajengan ustad-ustadah teh eta teh pewaris nabi ta eta tukang ngecas teh sok seredkeun barudak teh kanjak cenah pasantren ngan urangna ulah nempo golongan annatu layunatu ari sifat tong sifatan deui sok ibu dangdo sifat teh tulis sifatan deui di dieu ceuk putra ibu teh si mamah gelok ieu mah kumaha hate teh datang ti Persis nurek ngaosna ya Persis dina tahiyatna di kitu-kitu curug kitu deuleu mah Islamna sifat tong disifatan deui tobroskeun atuh sing muka sapa tobros paningali teh wah NU tah mah kitu wah eta mah Muhammadiyah ulah Pak udah eta cenah Pak Asep beda alus dalam musyawarah masih laka sok tong boro pamadegan sakabupaten Garut Udin ngaranna kabeh da lieur geus sok aya nu nanya teh ka mana Din hor itu Udin eta ka si Udin hajat nyunatan si Udin anakna aya ta onangan ieu ke si Udin nunggu da lieur geus sok pengawas Awaludin teman pakai awal teraskeun Bu ya iya dugi ka subuh podarannya aing katuh upami biji sorarahwana sawios heuh poho ke biji poho engke gitu alus beda teh ibu abeh nyambung saruah mada cilaka naon sabab ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana tok boro kitu panu kulit ge beda-beda nya bangsa anu tapi saruah jelema sok cenah nyambung ieu mah nempo Persisna nempo NU na ta eta nu cilaka mah sok bade ka Persis bade ka NU bade ka Muhammadiyah keun cenah bisa maca Quran Islam na we tingali mah cenah eta beda wajar sabab cicingna ge beda pangalamanna ge beda tanyakeun da sarua meureun pada ngabogaan argumentasi sewang-sewang nu penting mah ulah pasea udah eta cenah NU mah meunikeun 23 tarawih oge komo maneh 11 na saeutik-saeutik teuing entong kitu da digawe ke ngabedug geuningan aya nu pikalohor aya nu pikasar nu penting mah hasilna we maculna ikhlasna entok lah tong para saya kitu tong sok ciptakeun Garut anu kondusif ta eta teh sarua jeung ngabantu ka bapak keamanan ka polisi nya jadi agama teh ulah ceuk beja wungkul tapi cing yakin ku pangalaman nu nya tanyakeun ka kiai kudu alewoh jadi jelema bodoh mah ulah dijauhan kiai teh eta teh pewaris nabi ajengan ustad-ustadah teh pewaris nabi Pak sok simkuring nu nyaredkeunana hayang disunatan ya tapi hayang nangga Pak Asep tuh
Sanggeus disunatan angka wayang sok seretkeun ke pesantren gitu. Kiai teh kudu mulang tarima ka dalang teh. Gitu. Ulah dimusuhan ulahnya Pak. Sok deketan angguran kiai teh di dinya tah. Pewaris Nabi teh sim kuring mah nuluykeun perjuangan para wali. Kade jadi ulah cek beja wungkul tidak seseueurna di urang mah alhamdulillah jadi nuhun keur sok. Aya nu mere duit teh jang ieu kangge meuli udud jang lumayan. Aduh alhamdulillah atuh make atuh deh. Pada dina Qur'an mah teu aya alhamdulillah atuh jeung marukana alhamdulillah teh nuhun bener. Sidik sadayana puji kagungan Allah pujian ungkul ku gawe sabab naon alhamdulillahi kaituna ge henteu alhamdulillah henteu alhamdulillahu dan nungtut gawe eta mah geura laksanakeun ku gawe sabab teh di alam kubur teh cenah Bu nu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah di kaput engke di alam kubur teh geuning sok ditalkinan aya keneh urang ieu sok nalkinan mayit rek dikubur aya keneh ulah lalawora kumaha lamun mayit ngajawab mayit ieu mah rek di ruang engke 7 lengkah anu ngubur geus arinit bakal datang 2 malaikat mungkar wa nakir nakon ka anjeun man rabbuka jawab ku anjeun Allah mayit nang ulisi keur bari mukakeun ieu naon boe insyaallah moal teu luncat sia atuh lamun kitu mah cenah Pak Asep tara nu kitu lain tara tuluykeun kana siki sabab buah oge pan aya cangkang aya buah aya siki jeung mata holang kumaha talkinan jelema nu hirup tapi paeh hatena daseur jelema hirup nu paeh hatena keur sok kasim kuring dumeh dalang dianggapna teh dukun mawa cai aqua Pak Asep cing tulungan abdi teh Pak Asep hirup teh nepi kana teh semplek nicak semplak kitu salah kieu lain nepi ka poekeun teuing abdi teh bari tengah poe ngomong kituna teh meureun batina ta eta alam kuburna tah lain kubur itu ceuk urang Sunda mah baheula ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satang tu diri naon cing salapna sok wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beuheung jeung beuheungna masih kena aya antara tapi aing jeung anjeun geus eueuh antarana deui man aropa nafsahu teh teh mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina ieu heula tuh tah di alam kubur teh Bu nu mawi bapak-bapak ibu-ibu ayeuna sing pinter ngurebkeun sabab lamun urang teu bisa nyampurnakeun kanu dikurebkeun teh ngajungjurigan naon dicaci kadengewan katingali laras dihina dicaci dimaki syup ka dieu teh ya Allah abdi teh dicaci dihina meureun aya hinaeunana rumaos abdi mah ieu mah dicaci teh bedag dina hate teh goblok si setan teh ngajung jurigan tadina salat sok Allahu akbar lain Allahu akbar tungtung nama Allahu akbray teh kadeuleu tanu ngahina terus ya ngajung jurigan supaya orang nyengcang tina salat dalam kubur itu kubur iya daging abus kejo abus bumbuahan abus aya deui nu ngaharamkeun malahan paeh jam 7 peuting harita kere ge kudu di ruang aya nu kitu ada teh keur aliran mangkaning kuburan geus angeus
Iya pelebah ngurebkeun barang dek dikurebkeun pisan manehna teh geus dihanap geus di jero kubur. Palawargi ka saderek-saderekna mayit sim kuring salaku kiai di dieu omat ulah aya jalmi anu nyanak barang berharga terloji HP masuk titip-titipkeun heula ka sim kuring sabab sim kuring dek ngurebkeun atuh dititip-titipkeun heula ka kiai teh dok we ngurebkeun sageusna ngurebkeun palawargi sadeuk kagungan terloji ieu bikeunan deui we ai di imah ditanyakeun ku muridna teh mama eta teh aya dina Qur'anan hadisna kikituan teh cenah eueuh da Qur'an mah naha atuh cenah pigawe jaminan koplok jaminan naon jaminan engke di mana aing keur dihandap manehna baralik aing keung aduh gitu nginum deui we da da udah dihakaneun atuh sugan bunghak wae ku cai beuteng aing aduh punten Bapak Kapolres punten sawe engke we uih na engke aduh bejana cenah di Garut mah dodol gitu aduh ampun tak gitu Bu ai karek beja ungkul teh nu mawi hartikeun heula kana basa urang sabab anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh lintang ti basana moal aya deui nu bakal apal kana basana lintang ti bangsana sok ibu bapak papatahan ku basa Irian da moal ngarti moal lano tak samalatu kumak latu li samalahadu li pak kato kartos teh Bu tuh da aing teu ngarti da ngarang tah mah jeung teu bisa dibalikan deui aduh tuh gitu geus mejeunna urang-urang Islam dewasa ieu teh sesa-sesa penjajah baheula sabab penjajah datang ka urang teh nyata mah politikna teh politik liberal politik adu domba si Senuk si Panderplas teh sakola kitu ke Arab balik ti Arab ngadukeun bangsa urang geuning buktina sanajan barisan Islam beda we golongan silih baeudan minimal garasa nu bawi nu parasea keneh mah eta mah murid belan murid penjajah urang mah cing akur we sup ka Persis kitu da aya argumentasina ka NU kitu entong make dihina tong dicaci dimaki pigawe barangna sungut kaput leungeun cenah ngajawab iraha ayeuna ieu mah engke we di alam kubur leungeun Bapak ayeuna cenah ngajawab tingali eta gedong jalan itu hotel eta teh meunang nu buntung jawaban leungeun teh Ibu pek dan nu nemok teh bari ngocoblak sok ieu keusik disodok tuluy dikanyakeun tuluy di banyu ku cai disodok ditaplokkeun pan teu kitu ieu we kokon nu ngocoblak mah jadi we imah bisa pamajikanana ka Paraban ieu mah engke we dalam kubur ayeuna sungut kaput Ibu kulapad-lapad jalalah dikir padkurullaha dikron kasiro dikir nu teu aya wates wangeuna saur tadi Bapak Panata Calagara ieu acara ku ayana dikir bakal ngagebrai hate la ilaha illallah la ilaha illallah brai burinyai tah panggih cenah jeung Allah aing teh dagor gitu panggih sarua ka burinyai lain burinyai eta tuh oi ku ayana dikir urang poek tapi urang tetep muntang kanu maha kawasa brai tanda keagungan baka ebreh namun urang lempang tengah peuting bari poek teu mawa lampu ti tajong mah jeung baka kenor lempang teh da sieun cila
tapi aya kingkilaban burinyai lumayan 10 meter bisa gancang. Wayana dikir bray tanda-tanda keagungan Allah bakal kadeule saeunggeusna nempo atawa ningali tanda-tandana sok rek sujud rek menta rek ngabdi. Ieu mah assalamualaikum dipake pun marukana punten meureun. Padahal panghormatan teh doa. Tok kana pantau teh. Assalamualaikum. Nu boga imahna teh beuki tarik. Assalamualaikum. Tuh. Kerantang uratna oge. Mubadir ta doa teh. Panghormatan teh innal mubadirina kanu ihwana syayatin. Sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Da teu becus urang Sunda tok sampurasun. Jawab rampes, bray, panto dibuka, jonghok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh, teu mubadir gersok. Mau mubadir ibu, lah haula jadi nekad. Jauh atuh. Heuh di jalan kadupak ku batur bari mabok nih. Dek kadupak, anjing aing teu ngeunah didupak euy. Tengeuna teh nyokeun peuting engke ku aing dikadek lah haola we aing mah eta lah haola rek dipake ngadek nu jauh. Naker jauh na atuh. Deuleu didodet ku aing. Leuheung lantaran ngin. Nu mabok eta mah lantaran ngin. Ta anu leuwih doraka mah nu teu ngin nu mab. Loba gitu, lain loba seueur naon jabot naon mabok kekuasaan, mabok jabatan, dibelaan batur dituar, dibelaan sugak sogok, mabok sarua teh ge. Ngan anu mabok ulah lalawara dijabah doana. Sim kuring nyaksian kieu atuh aya nu mabok gitu di gigireun imah. Allah Gusti urang hayang utah euy borolo we. Dijabah dah tuh. Aduh ampun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aya nu maot teh wungkul. Gara sok. Aya pasaran digotong oge. Yo innalillahi. Teu nyaho pasaran mah rek diomean da ruksak. Pada innalillahi teh pidameleun sari dinten teh Bu. Gara sok urang hartoskeun innalillahi wa inna ilaihi asa sanyana asa ti Allah mulang ta eta teh karek bahasa aing migawena ieu leungeun lamun rek dipake ngababuk batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus genti saur Bapak Kapolres tadi mah ku welasan jeung kuasihan sili asa sili asu sili salamet moal lamun hate rek benci tong tulus genti kunyaahan ta eta teh back to basic kembali ke semula mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit mun ceuk basa Arab makana alla makani mun ceuk urang Sunda muncang lebuh kapuhu mun ceuk situkul kembali ke lep tah kitu pigawean sapopoe teh Ibu Numhawi ieu teh ulah pinuh ku bayangan, cing nya, cing jelas, cing nyata, cing yakin. Ulah mitos pinuh ku bayangan. Sapertina Allahu Akbar pan kurunyung teh kana hulu teh pangabutuh kahayang ka embung ka wani ka sieun numpuk nu hulu ka na hulu teh tadi ceuk dikir nu tadi kul hu Allahu ahad kul bejakeun ku sia ka Allah we. Numawi urang teh seueur digadekeun Ibu kana urusan dunya mode HP tadi loba digadekeun kana urusan dunya Bapak kadang-kadang dikir oge dina pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala teh ditukeurkeun jeung pangabutuh naudzubillah summa naudzubillah daek tahajud daek dikir wah hayang naik jabatan kitu atawa mun teh di kampung
hayang kaboli ojek. Ya Allah abdi teh mustahajud, ya Allah abdi teh pun anak hayang kaboli ojek, dibatas, ditarget. Manya minta ka Allah ditarget. Akhirnya orang minta motor, kumaha lamun Allah rek merebus. Da maha dina sagalana anjeunna mah. Laras? Nu mawi ulah ngicip-ngicip ibu dina Islam teh sanajan saeutik oge bakal aya balitunganana beda jeung sato urang mah. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samat bilatungan, tapi jelema sajabati bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nu mawi ku ayana ieu pangaosan at-tabligh akbar, Bapak polisi sadayana kade cing ati-ati. Cing ngaronjat keimanan jeung katakwaan araranjeun, ulah wani-wani ngakan rezeki nu haram. Ulah ngakan rezeki anu teu ridho batur. Naon? Wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan. Naudzubillah suman naudzubillah. Oke palawargi kade cing hati-hati cing apik takwa apik teh Bu. Bahaya Islam lain banyol, agama lain heureuy. Tapi yakin. Ulah lawora Bu. Numawi ibu dikir nya punya. Dikir. Ping-ping ku bapak-bapana. Sabab bapak-bapana nu kudu tanggung jawab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, lalaki teh pamingpin teh eta awewe. Hari subuh pamajikan keur tibra sare urang nyaring jam 4 mah sayang tuh udah biasana rumah tangga nu sebelah itu ngageuingkeun nyaring sajeding cek pamajikan itu si nyengol wah lain sholat isuk subuh teh lain gerapek piring tak berber ku bapak-bapak nama sayang bangun maihani deh bapak imam mamah makmum lang salat ya sayang teu nyaring keneh piheulaan ku urang mandi kejebur bari eta bari sholawatan sholatullah salamun bari ngageuingkeun pada teh reng se mandi sok mah bangun sayang hei teu nyaring keneh adan cing tarik reng se adan geuingkeun deui mah bangun sayang teu nyaring keneh wae bawa sajadah gigireunana pek ngadoa innalillahi wa inna ilaihi meureun pangna hese digeuingkeun oge mod paduli teuing sia itu nuawi dikir Bu karunya ada seseurna urang Sunda ibu-ibu seseurna mah ngaku we agama Islam ai mangih kareuwas piring peupeus atawa aya gludug gombrang sia kanyut aya keneh nu kitu tuh manya urang Islam kitu malah aya leuwihna sia kanyut laer kitu lebar ibu. Tah jadi manfaatna dikir teh beh dieuna mah abeh tuman. Da urang na minang dikir di mana mangih kareuwas teh gombrang piring peupeus la ilaha illallah kusak ke maot da jantung murag dina reuwas. Tapi geus nyebutkeun la ilaha bari muka sapa la ilaha illallah teh bener. Molongpong ibu jalan ke gedong blus ke alam nirwana alam asal pai panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang innalillahi wa inna ilaihi tapi sabalikna ibu mangih kareuwas gomrang piring peupeus sia kanyut laer kusak kowe alah sia cilaka ibu nyawana ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun ku nu kawasa
bakal cicing di alam marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang tiris eueuh pikeun pisimu teunana hareudang eueuh pikeun piki paseunana keung eueuh pibatureun hirup ya Allah abdi balikeun deui ka dunya dek ketol ibadah no way kulantaran lieur blos sakana kanyut haneut meureun tenyaho kanyutna disalepan aduh nah gitu alah nyabu jadi ulah ceuk aya nu ceuk beja ieu mah karek beja wungkul jo percaya we deui Allah teh percaya maha murah maha asih gitu manehna nguseup sisi leuweung kieu teh isuk jedur nepi ka sore jeder eueuh lauk hiji-hiji acan nu nyangut pan kukulutus ka Allah nah ya Allah lauk mah tu maung-maung ka dieu teu nyaho maung hayang nginum reudah lodo pan ngagilisir ka manehna reuwas pan manehna oge ya Allah abdi mah banyol cenah kitu aduh ampun itu aya deui ti Garut dek leumpang ka itu ka Kadungora baheula mah can aya kanaraan da percaya teh ya kana doa ya Allah abdi bade ka Gadungora katinggal itu pi hujan entos mendung ya Allah saacana abdi nepi ka Kadungora mah ulah waka diturunkeun derek dek teh Fatihah 7 balikan atuh da percaya teh kana doa kada gendeang pelbah leles guretok teh hujan kawas menang nyicikeun atuh tungtungna mah manehna cinut-nut teh di pos hansip bari kukulutus beu eta Allah nepi ka teu apa Kadungora acan tak gitu ibu jadi eta teh ibadah teu make ilmu modeh kieu bu seseueurna di urang teh naon Pak jang kertasnya dirag-ragkeun ku Pak Asep kamana rag-ragna naon sabab rag-rag tuh di dinya we cicing da murag da berat da dirag-ragkeun da heueuh atuh da katempo didinya we page sok di urang tanyakeun ka budak sakola nu luhur mana ayeuna Bu Pak naon sabab rag-rag ku ayana gravitasi tak eta nu ilmuan jawaban teh ieu mah wah jeung wujudna Kangjeng Nabi Muhammad teh kitu rohna wungkul entong kitu pasea eta hasilna salat eudeuh moal ai salat teh saur ulama mutanabi aya 3 huruf nyaeta shod lam ta ai shodna sidqul qauli hartina bener ucapanana ngomong teu dibarengan ku bohong ngadek sacena nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna landung kandungan lair Aisyah teu wani ngaleuwihan kana perkara jeung ngurangan kana perkara nu ditangtukeun mun panjang teu wani neuteup mun pondok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas tukang salat sodna ailamna layinul qalbi leuleus hatena jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapel kaituna malapah gedang teu melengkung bekas nyalahan teu weleh diaping dijaring ku rahmat pitulung Allah aitana tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tuh pina dijauhkeun komo maksiatna tukang salat ada ayeuna salat di keureueuh aya toge masang wah eta mah makhluk amfibi atuh 2 tak teh nu kitu teh nya jadi ulah ceuk beja agama Bu
budaya nupangkolotna teh di tiap-tiap daerah teh bahasa tak eta nu bakal kana ngaraketkeun kana rasa manusia mah. Jadi ulah langsung tina maca Quran terus Arabna bari teu apal hartina terus jadi doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu nyaho hartina teh eta mah atuh melaksugan di tanah lamun, dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Gitu. Ya, pindahkeun heula basana abe ngarti maksud tujuanana. Tadi saca-sacana sim kuring ngaoskeun ayat Allah subhanalladzi nyaeta ta'ud heula leres. Tugas teh ta'ud teh tina Quran oge fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalimah a'udzubillahi minasyaitoni ari a'udzu teh asal tina kecap a wau da. Naon margina harokatil wau ilal aini. Jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain pasoropa maka surup a'udzu ai akbiru hartina kedewasaan. Geus mejeuna bangsa urang dewasa. Geus 65 tahun. Polisi oge. Wilujeng oge ka ibu-ibu Bayangkari. Ibu-ibu Bayangkari ieu. Bapak, nah ieu artos agak ganggeng teh pan gaji Bapak masa kitu. Ih lumayan we. Kade Pak ah. Care. Bilih naon? Bilih dituang, engkena jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, kekuatan jadi mani nu ngajadi anak nu cilaka. Urang ongko. Daek engke geus pangsiun karena rempreng. Setruk. Nya. Kade ah. Dari tiap-tiap organisasi ge aya oknumna Pak. Aya oknumna nu matak lain polisi teh nu kitu tetapi oknum oknum abri, oknum seniman, oknum. Kade ulah nuding we ka polisi teh baleg. Tah nu salah mah polisi tidur. Aya deui di urang aya kapolsekna tuh. Urang Wadarja di kampung gitu. Si Sudin mangkaning poe pageto teh rek ditagih listrik ku PLN 100.000. Duh. Kulantaran dina agama na bodoh teh atuh make ilmu. Ngan percaya we wungkul Allah teh Maha Beunghar, Maha Murah, Maha Asih. Nyuratan teh maka Allah. Kahatur Allah subhanahu wa ta'ala. Manawi nuju salse. Ya Allah, abdi peryogi artos 100.000, abdi percaya salira teh Maha Beunghar, Maha Welas, Maha Asih. Kintun abdi 100.000 keur mayar listrik. Teken Udin Wanarja. Bikeun isuk-isuk teh ka pagawe desa. Aiku pagawe desa dibaca, alah bos si Sudin gelo. Iya nyuratan ke Allah segala. Alungkeun suratna teh da disanggana tinu ge. Aya polisi keur ngontrol duaan. Oh, da perjalanan goreng kene ka itu mah. Babinsa. Cekit. Da boncengan polisi teh duaan. Naon cenah eureun euy? Tuh bisi anu raglag surat. Cokot ke polisi dibaca barakatak teh polisi seuri. Naon cenah ieu mana seuri? Ieu cenah aya si Sudin cenah nyuratan ka Allah. Sing sok cenah buka euy. Hayang ngeunah seuri aing. Dibaca teh. Ah, tong diseung-seurikeun wae cenah karunya. Jelema bodoh teh ngarti polisina. Kumaha teh cenah? Boga duit cenah siling? Boga, geura 60.000. Tah cenah. Urang suratan deui bejakeun ti Allah. Asupkeun anu 60 teh adeurkeun cenah yo karunya. Ayo ini. Oh, takbir tok tok tok. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes, bray. Ngadeg-deg si Sudin tak aya polisi. Boga dosa naon aing. Lain cenah Din, maneh Udin teh nuhun. Ieu cenah katitipan surat ya ku Allah. Alah, sumuhun abdi. Ini teh polisi mau bari seserian. Tina nyaah meureun. Dibaca teh
barang buka, barang dibuka amplop empo duit. Aduh, ya Allah, nuhun, ya Allah. Abdi beki percaya salira teh geuning maha beunghar, maha welas, maha asih, maha uninga. Abdi gaduh keur bayar listrik. Itu ngaduitna teh ngan 60.000. Sedangkan butuh teh 100. Nyuratan deui ka Allah. Kahatur Allah Subhanahu wa taala. Allah, pingkeun ulah mi HP duit ka polisi, mung dugi 60 ka abdi na mah. Goblok teh. Lain eta polisi rek niat HD jadi katempuhan. Nah, aya ku ya, ku jelema teu berilmu teh kitu. Uluh. Alah. Mudah-mudahan nya bapak-bapak polisi sa Indonesia cing jaya. Iya. Parajang Yuswa arageung milik saroleh. Atuh ibu-ibu Bayangkarina cing sarolihah. Urang oge sadayana sok bantu ke naon upaha kepriyogian polisi. Kontribusi urang ka polisi kumaha da anjeunna mah geuning tos toh pati jiwa raga paribasana. Urang ikhlaskeun, urang ridokeun. Da urang teh moal lila pinuhan terus ku kahadean, terus. Ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Nu mawi ceuk taud tadi kedewasaan geus mejeuna bangsa urang teh geus dewasa, saling asah, saling asuh, saling asih. Ngaran jelema dewasa teh pan mipit amit galak menta netek taraje ning sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuksruk walungan mapai wahangan. Terus gitu ngeureuyeun nikreuh. Ai ngaran-ngaran jelema dewasa mah eta bubudakeun model Nabi Hidir, pan Nabi Hidir aya budak dipaehan. Nabi Musa ge pancolohok kunaha cenah. Padahal eta teh falsafah riwayat Nabi teh merupakan komitmen moral buat kita. Naon eta bubudakeun geura paehan. Dina wujud anjeun genti ku kedewasaan. Sok. Da aya jelema anu geus kolot tapi bubudakeun keneh. Aya nya Bu. Aya nu budak geus kokoloteun, aya geus koloteun. Aya nu kolot bubudakeun keneh, aya nu budak geus dewa. Model budak nu kaluaran pasantren, geus darewasa. Aya di kampung di Tongoh itu imahna teh nenggang. Penduduk nanti nini jeung aki-aki. Kelempung ududung kawung sinini nyeupah digigireun ucing bari ompong. Hujan ngaririncik, anakna jararauh nu di Jakarta, nu di Surabaya, di Cirebon, nu di akhirat. Nu maot. Tapi mung dibawa karena agama malah ngadangukeun nu adan oge kalah. Wah, tah nu ngadu manuk. Kitu. Eta kolot teh. Da meureunnan di ditu adan, di dieu adan kadenge mulanya. Di ai masjid kosong. Lumatak aya jelema nu ngaharamkeun kana bedug jeung ayanya. Aya. Padahal nu haram teh kalakuan ulah cara bedug. Bedug di ngaji lohor. Datang sarolat ke masjid. Da eta teh bedug teh ngabejaan nita saro. Batur sarolat bedug mangka jedog we henteu salat. Tak ulah kitu maksud teh diharamkeun bedug teh. Ulah kawas bedug hirup teh. Teruskeun deui carita sinini jeung si Aki nu bubudakeun keneh. Bari kelempung ududung kawung teh panonna teh mencerong ka sinini. Hujan ngaririncik atuh. Ai mencerong kana susuna. Sadajan susuna geus siga giribig butut oge ning. Diteuteup eta ku si Aki. Meureun sinini era dari pencerong wae ku salaki. Naon maneh teh Hasan? Tara-tara ti sasari mencerong teh meuni sieukut. Ih lain esi.
Sebenarnya aing teh ngalamun teh sebenarnya geus 30 tahun aing teh teu ngalaman kikituan. Kira-kirana aing aya kahayang daek maneh sih. Baruk sia teh Hasan aya kahayangnya. Sugan teh aing wae nu kitu teh. Saruana geuning. Batur mah sarolat lohor teh sia teh mangajak kikituan. Atuh si Aki tadi gitukeun teh. Hayo atuh. Bayangkeun ini geus teh kroh-kroh. Wah. Dor caritana gatrik. Eta si Nini dipika ngajerit atuh. Alah si Hasan. Naon sia teh kawas gadis si ngajerit. Lain aing mah kaget. Kaget naon? Eta bobogaan siapa jadi gede gitu. Lain gede goblok itu nilep geuning ah. Aing nilep jadi 3 atuh pugue ngagunuk. Aduh ampun. Nyaah meureun eta sini ini kisuk-kisuk ngala akar eurih, akar jambe digodog. Bakating ku nyaah meureun nya. Tak inuman kanya kusia aya keneh kahayang mah. Daek maca Quran henteu eta we nu kitu nu digugulungna teh ubud dunya. Marukana meureun moal balik ka ahe. Tuh. Si Aki saminggu tang inuman eta tapi dijabah. Keur ngored we kieu ai dorana teh ngageduk-geduk ka si eta meureun. Yo pudeg-deg we. Wah cul pacul atau atoh manehna dialungkeun teh pacul teh lumpat ka imah jadi ayeuna mah sia esi. Oh tuh anta parah deui der gatrik. Ai basa eta mah si Nini nu ngajerit ayeuna mah si Aki nu ngoceak. Alah sia esi make irek sia teh teh. Hese dulu. Lain hese goblok sia teh apik. Gini kata samping milu ka jero sia teh. Gobloknya. Aduh. Aduh ampun. Nah gitu pala warginya urang sadayana teh kedah parantos dewasa dina agama, dewasa dina bernagara, dewasa dina sagala rupana sok urang ciptakeun daerah anu kondusif, keimanan, katakwaan tanemkeun dina dada sewang-sewang. Sok laksanakeun naon pihak perintah agama, bageakeun atawi nya eta oleh-oleh Kangjeng Rasul dina waktu di Isrokeun dimirajkeun mangga getol salat abeh hubungan urang mangga tadi dikir bade ka Rohman, Rohim, Jabar, Kokar, Malik, Kudus, Latif itu mangga sami keneh eta oge gelombangna da eta teh robuna ungu eta teh reng-rengan para pengurus Ar-Rahman teh Bu bukan nunutan Ar-Rahman teh Allah ngan Allah sanes Ar-Rahman ngelmuan ye sim kuring ari Ar-Rahman teh mung Allah sanes Ar-Rahman gara sok takbir genti ku Ar-Rahman Nuhu Akbar bisa teu henteu Hopan Ar-Rahman teh cenah pasep Allah sumuhun ngan Allah sanes Ar-Rahman. Nah kumaha cenah sok buktikeun ai ceuli naon Bu ceuli naon cepil mah lemesna eta teh keur komunikasi urang Sunda mah kitu duh nyeri ceuli abdi mah hapunten we dupi bapak kumaha cepil teh tuh ngomong teh kitu urang singkatkeun we nya ai ceuli teh ngaran naon cenah ngaran nu mana ngaran ieu nu rebing tah ieu naon ieu ngaranna Bu tuh berarti ceuli teh iya ceuli saha tah bener ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli sok sim kuring aya keur lempang anu nyalukan ceuli ka dieu ngabalenyang moal ceuli na kitu nyamperkeun kumaha lamun Pasep ka dieu nyamperkeun jeung ceulikna oh tak kitu mangga bade ka Ar-Rahman Ar-Rahim Jabar Kohar Malik Kudus mangga da eta reng-rengan kepengurusan eta departemen kepengurusanana
Model ayeuna di negara aya menteri dalam negeri, aya menteri pengairan sok. Da sami keneh ka SBY. Ibu. Sami keneh, Pak. Ngan sinekna Allahu Akbar. La ilaha illallah teh jenengan ti sakabeh jenengan ngawakilan ti sakabeh dat nu mawi la ilaha illallah teh kalimat tauhid kacakup kabeh teh eta. Kula ilaha tuh. Sok cing leukeun. Mangga ka dina mah bade Rahman mode sinden geuning di panggung. Syarikaya kemang laja geranya Bapak Camat. Sok teh amplop tuh daek nyamat mah lumayan datang rezeki. Nu sama sok Ar-Rahman, Ar-Rahim, Jabar, Kohar sok terus. Mau jauh rezeki ibu. Sok ulah paraseanya punya. Cenah beda paham wajar. Sok luruskeun ulah urang malah ulah ribut tinu kitu nini leungit tampolong. Incuna kabeh rabeng. Wah resok tadi imah teh. Ceuk aing tadi di deukeut lowari di WC aing ngeuleuh teh. Kumaha lamun geus kapanggih jempe teh kabeh. Nu matak lamun cekcok keneh dina soal agama eta teh hartina ngabejakeun maneh eta teh can panggih. Ya Bu. Minum deui ah. Enjing sim kuring bade ka Sukabumi. Ayeuna urang sami-sami ngada ngaron ngadoa tangtos aya nu mingpina. Sim kuring mah rupina mung sikapkeun sakitu. Hayam beureum hayam kate. Dek dicana kawalahar kuring dek eureun lantaran capek sebab kuring hayang dahar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.